Aduh, aing pegawean gaji teh sabaraha jadi RT teh. Langkur ngecek nu warga. Iuran wajib ke RT-an masih Arnold kene. Mah gitu ya teh. Angger aing. Pusing lah. Aing mending kene kaleuweung tungtung nama banda teka urus nu sorangan mah aing kudu ngajaksa gitunya Spiderman keur syuting sarua jeung aing ulek komo deui wae ngacak-ngacak jeung si Agus sama waras usaha aingnya halo aing kudu kumaha deui aing ye bebeja saha aing ye meureun sawah longokeun aing teh aduh teuing aing ieu pegawean jeung pegawean we haye urusan zaman nu libat saha atuh ieu teh ye ini tararihiskeun ieu atuh aing teh ajak kaleuweung ieu teh kaleuweung aing kudu ngajak saha deui wae kitu si Akung gitu si Akung sarua deui wae saha atunya aduh aing kamana ya apa mending keneh ka si Daniel ngan perasaan di balong sok aya si RT biasa nama di balong teh bener lamun wayah kieu biasana si RT sok ngawur biasana wayah kieu sok ngawur di balong aya nyaho ku aing ek disampeurkeun sugan atuh aya di balong kebenaran si RT aya di balong keur naon si gede kehet si sebelu ngajodog di balong bari sigan keur pusing deh pikiran naon kira ku teh gablegeun beas lamun disebutkeun teh gablegeun beas pan manehna teh bandar beas tapi asa teu mungkin aya sampeurkeun duluan sigan keur pusing pisan RT Gus eta maneh keur naon di dieu aduh aing pusing Agus lain sigan para rusing kitu aing teh keur pusing teu boga beas manusia teh benar beas Gus aing teh mikiran pening beas dibagikeun naon dibagikeun aing sorangan sarua pusing ye iuran RT tuh tempo kararosong kieu sorangan aya kene ayaan eueuh di dieu geus daftar encan iuran sakumaha ieuna panu aing mah geus lunas nu aing mah geus lunas RT geus dibayar ka pamajikan sia diborong heueuh sia mah teu apalnya aing teu apa nu kieu tah nu kieu teh nu ngaranna pemerintahan nu teu waras aing teh geus mayar tah malah masa tahunan kamari tadi PHP-keun ke pamajikan maneh tapi aing ku pamajikan aing teu apaleun tah kamanakeun eta duitna tok sok tara bener sudah untungna mah aing jadi bingung sargus tuh para rusing aing banda nu aing can kalongok ieu dengekeun aing teh harita teh heeh jang mayeran iuran RT ka pamajikan bikeun sabulaneun dijonjon terus jang mayar non jang aya kana gawe geun karar itu opsi sabulaneun geus terus anu tiap hari batur 500 aing mah 5.000 sapoe geus dibikeun sabulaneun catetan ieu di aing kumaha tawa eta kosong aing kira ku pamajikan aing korupsi gitu atuh aing geus kumaha deui punya catatan eueuh anu aing geus dibayar apa selingkuh gitu pamajikan aing ceuk aing eta sia pasti kana kituna jika lamun bisa mah kumaneh teh koreksi pusing aing RT pusing ieu tentang nama aing ngan lamun kieu carana mah aing eta dina eta nu aing duit sabaraha tak kamari nu dibikeun ka majikan sia ieu balong saha ieu nu ieu nu RT laukna ku aing bisa teu
dicopot. Da ieu ku sabab eta eueuh dina eta. Ya eta mah hitung-hitunganana lamun ke geus eueuna pembukuan di dieu bisa bae meureun aing kumaha deui meureun bisi duh aing pamajikan ya heula Gus aing bisi dipake apa aing biar mah kitu. Sieun teh beger pamajikan maneh. Itu teh Gus ya mah Gus. Ah, sia masuk caliweura. Maya aing era atuh. Pada deui ayeuna rek nyokot deui hayang lauk aing deui. Aing maksud aing mah hayang lauk sotenan pan ieu tulisan aing di dinya geus gede tapi eueuhan eta dina buku kumaha. Geus lah ke ku aing diitungkeun lah. Kita mamarina bisi hampura lah Gusnya bisi kumaha ieu. Ngan kieu wajib ditanyakeun ke pamajikan maneh. Ditanyakeun mah wajib ka pamajikan ditanyakeun. Tawa katang si Arido bekeun wae aing gantina ku pamajikan maneh. Astagfirullah sargus ya teh si Ija hayang pamajikan aing hayang tungtungna mah. Aing pan aing mah geus puguh eta geus puguh. Ya aing teh RT anjing. Kieu atuh aing kumaha. aing geus eta keadaanna seperti itu kumaha. Geus lah ayeuna mah kieu bae. Bisi eueuh wae ditanyakeun ka pamajikan. Lamun kira-kira eueuh kop wae pamajikan lauk. Aing mah lain pamajikan lagi. Atuh kan bae teh darawan ieu da meureun satimba balik ieu jeung eta meureun. Geus lah ku aing ke ditanyakeun pamajikannya. Yeuh RT nya aing da ku sabab ereka leuweung. Aing ge Maneh eka leuweung deui. kaleuweung. Naon maneh ka leuweung? Aing paling cek aing di banda teu urus. Nanaon teu urus ya. RT. Pedah cenah aing ngadenge beja cek si Roman heuh. Si Ija keur kaleuweung. Kaleuweung. Heueuh Gitu. Ye. Sia mah teu percen ka aing. Geus atuh. Keur ulin kaleuweung pedah tadi si aing panggil jeung si Roman. Salaman. Si Roman teh tadi teh keur ngadu jeprot ngadu kaleci lah jeung baturanana. Baturanana. Da bari mamawa empeng segede bebal mah heueuh. Anger budak eta teu lepas Make kacamata. Gaya nama cuman eta empeng. Ngan manehna manehna ngagerwan ka aing. Cenah ka dieu cek aing teh naon. Tadi cenah posisi Ija ka belah tonggo berarti kaleuweung. Nah, atuh ayeuna mah wing ge kaleuweung naon teh. Sia mah da sok pipilueun wae. Atuh aya kumaha di pamajikan aing bisi kitu meureun aing kudu boga penghibur. Ada bisi sia sargus pamajikan aing dihakan deui. Ya atuh da ari meureun aya masalah eta teu tuntas mah meureun apa boleh buat. Lah Masalah eta teu tuntas mah. Mikiran heula ieu. Anjing bisi geus beurang mah lah. Ngan pokona mah eta mah bejakeun, tanyakeun ka pamajikan maneh tulisan aing ka mana eueuh di dinya. Mikiran heula ieu. Sok bejakeun. Kaleuweung lah. Da aing domba genep di ditu teu kaparaban. Aing ge sakalian non erek ngalaparab gitu tah. Atuh di aing ban butut di aing loba. Heeh, kubag. Jeung me. Eta mah leg-legeun maneh atuh aing ban. Geus jigla sargus lah. Bari ieu aing teh kamari teh meuli lauk. Mau kesing wae lah. Meuli lauk aing teh ti Mang Abbas. 3 kintal. Tungtung nama aing bayareun meureun di kasia. Bayarna we eta mah. Aing curiga lah. Tapi lamun kieu mah ketang teu naon sih mun maneh nya dina masalah duit ieu hitungkeun sabaraha ngalaparab jeung aing. Paraban lauk domba aing. Sok sabaraha bulaneun eta nu geus kadieukeun we ulah ditanyakeun ka pamajikan sia. Nya pokona ngalaparab jeung aing. Pamajikan aing ulah dihareuyan. Moal lamun sia daek mah kitu. Aing kajian kene korban lauk. Maksudnya ngalaparab jang lauk aing gitu enggak poe. Lauk domba gitu. Halus. Pamajikan sia mah ulah ngan sia ulah macam-macam. Ulin kalau ngalaparab ujung-ujungna sia ngintip si Ija ke. Aing ini teh mah. Aing kitu mah pusing ngobrol jeung mereka. Aing yang pusing ya tina masalah ieu lah. Geus pokona mah aing ini teh. Ya, gitu nya. Kade sia ieu parab lauk aing domba parab. Siap lah. Ulah ditanyakeun ke pamajikan maneh. Jadi masalah aing karunya. Ya, ayolah. Siap, Ayo, mangga. Si sargus kaleuweung. Aing kudu bareng mah hayang teuing ngerang. Saingan gitu-gitu ge jeung aing padahal mah eta teh keur ngalolondo wungkul. Aing lieur aing mending kaleuweung wae lah. Aing dengan pacul di mana gitunya pamajikan dengan pacul neng ke mana pacul
Eueuh paculna nage euy. Aduh, aing bari lauk aing parabeun deui. Bari mangkawa aing ku si Sargus, aing nang maraban-maraban, aing lauk ke lalede. Jeung ieu bayawak naon deui sagala. Ku aing geus dipaehan sagala. Geus alus-alus. Teh jangan mabok naon itu mabok pucung gitu sih tak semua waras euy sama nanti usah saha nih mun ka asupan ieu mah di Pak teh, astagfirullahaladzim, utahkeun Pak teh utahkeun atuh sia kos kita kolot aing teh RT Roman. ulang-ulang gitu kenapa tuh Aing keur mikiran aduh puyang aing si Agus anjeun aing kasih Agus deui ieu bayareun si pemajikan di pake segala duitna aing duh ya pasti mana deh gitu biasa tas jogging aing teh heeh aduh teuing sia balaga ya jogging aduh teuing ya ka mana ieu ka mana ini teh tujuan itu aing meni liar ieu diutahkeun aing teh udah gorobat teh utahkeun semua benar ya mah aduh geus lah aing liar lah aing rek kaleuweung ieu teh kubil aing teh dia di keparaban aing dijin saha teh ya aing pamajikan mana nyebutna nama Yai di dia mah sapopena jeung pamajikan lolokeunana mah aing keur lieur ka dieu teh lieur pun nantu emang ih heueuh kudu iuran paning iuran KRT-an karosong kene si Agus ngakukeun geus 1 tahun cenah nu jeung opsi geus sabulan gitu heeh benang dipercaya si Agus aduh catetanana mah eueuh di dieu aing tuh da emang encan si Agus mah aing boga sangkana bisi dipake ku pamajikan aing diheureuyan deui ku si Agus argulina jeung si Agus der mental lauk gantina teh atuh meureun beak kabeh nu aing Pak teh biasa sok jeung si Ijah heeh lah teuing eueuh ngaliwat aing si Ijah nage biasa sok maturan di dia ya mawa oleh-oleh heeh geus lah aing pusing Roman lah seturang balik lah nya jogging deui ya oh heuh jig tuluykeun lah jogging mah aya tong mabok wae moal ieu moal bisi sesat teh asli kokolot sembut sesat segala ieu obatna mana nih teu hayang teuing gareuleuk bisi sa aeul we teu hayang sia teh Roman aduh teuing keur lieur kieu aing Pak teh si bade Pak geuning ge ye pisan berat teh urusan batur cek aing genan aing kaleuweung tadi Ijah si Ijah Ijah woi Ijah daya nu gerowan ieu teh Ijah iya honge sangnya iya ka dieu siga bayawak heuy oh Pak RT menawi teh jurig dia cumantil pisan bari jeung Abi mah tadi teh siga teh bayawak Pak RT. mun ental-entil deui nya Ih pasti leuweung ieu teh. Tuh. Kenging nu kitu patut ya geus nu kitu mah ke aya di kebun aing kenging cau abi tas moal cau Pak RT. kaparengan datang ka dieu aing teh Naon? keur pusing Pusing ku naon Pak RT?
datang si Agus tadi ngeluh naon itu iya aja kaleuweung nah itu aing merang jeung si Agus mah Mohon. datang deui Ih, si kayaknya kalau bang pada naon. si Roman sarua deui kitu merang aing kudu jeung si Roman mah Adi Pak RT merang kumaha maksudna teh abi mah teu ngarartos ih. ih atuh paning sarua jalu piraku ngadu pedang atuh ijah sia teh Terus masalahnya ka abi naon? ya ajeng sia mah paning sia teh meureun loba parabaneun balong itu Ih, ieu kira Pak RT abi pakaya mah ka kebon kieu teh sok ngeri komo jeung lalaki. moal mau dikukumaha ku aing ge dihitung ke ku aing pangbawakeun parab di ditu pangalakeun na kebon aing Teu nyangka abi mah ka Pak RT ih. Ketempona mah alim salila ieu di mata abi Pak RT teh alim, pinter, bager jeung aya harangan. Teh kos udah kieu. geus puguh gaya Ih, nya maksudnya geus rek lah. naon ka kebon? Ieu nganter mang lolongo kitu aing karunya mana loba parabaneun Intina rek naon? urang ngalongo ka kebon atuh da jeung mau batur kitu Sugan teh naon? moal aing mau naksir-naksir kayak mana ijah lah Kebon nu di mana ieu Pak RT? eta di Tonggoh yuk Atuh nama teh Pak Ayo. RT heula. Ih, teu kuing heula. ayo Tapi ulah di kukumaha aing mah da Moal, boga ayo. salaki. ayo ka dia jalan nuturkeun we Ini jalan dia bener. tadi ya geus bener Ih, aing mah para roek di dituna. moal hayu tuyun Ih, goblok siapa Pak RT? Astagfirullahaladzim RT sianya kumaha saung nepi ka kieu nah atuh Astagfirullahaladzim. Ih, ceng mah urus RT sia 13 duit maka aing minjem. aing teh gabelag duit teh kaburu ijah sia teh aing kaleuweung ge paling teh kaburu Ayo balong saha RT? atuh nu saha deui paling teh kaurus ku Mana aing sia ge. teh rek mere pala teh mana eueuh? ah iya tempo tuh tangkal sampo loba Yo. Siaran aing embe geus tebakieun sampe-sampe. atuh kunaon Tebakieun kieu mah. kunaon Dina butut nage ku ieu ku sesin. astagfirullahaladzim Dina butut nage. atuh Be aing aing bangga mah. mereunanganana Sandwich hayang nage. geus lah ulah ting loba ngobrol dia meureun laparnya jeung hayang minum Aing mah balik ti leuweung ge teh dina ka imah teh hayang nginum lapar aing mah. heeh ayeuna mah wang taek ngaladewegan mana aing tuh Maksud? ngaladewegan naik dewegan aing teh bisa naik Oh. Kira ka atuh aing perempuan kita naik. Di dieu RT mah. kumaha deui aing dititah-titah RT dititah-titah Enggak sambil adil ayeuna mah sutan jeung aing wani mah. ayo Mangaleh naik. heeh aing teh kaburu deui yang Kita hadiah tahu tahu masak Pak RT ih. heeh kekop ala jeung sia Siap. Sok bener mah tuh. sok lah simpenkeun lah Sudah naon gunting batu kertas kan naon? lah gajah Ih. anak semut lah Atuh aing juarana Pak RT baheula lagi aing mah juara nu kitu mah geus Juara asupan olimpiade aing mah. dipuk Sutan sok Sutan. Pak RT aing mah bari peureum. ah Hiji dua tilu. Eleh. Ah anjir keheula teu ieu eta mah naon aing mah bieu teu katempo ieu mah. Dewat. Tilu. Eleh. Sia mah leungeunna genep peureun Pak RT. Leungeunna genep eta aya ditahu sakali deui. Deuleu langsung aing. Sakali deui. Deuleu. Sakali deui aing mah Deuleu. bohong. Sakali deui. Deuleu. Sakali deui lah. Tuh. Tempo. Nggak sayu ngalah kalapa. Dewat ganong ku aing. Atuh kira ku awewe kudu naik sih mah Atuh teh. RT pura aku dititah-titah. Aing Ayo. lamun aing mah profesional. Geus eleh. Halo Dewat, bagi ayo dewat lah. Aing mah geuleuh. Kenapa tuh? Aduh, tah ieu sarjah. Kalapana ya. Oh my god, anjir luhur Pak RT. Luhur-luhur kumaha sia mah hayang ditaekan wungkul. Aku berpikir sejenak atuh deuleu pangawakan aing. Atuh kali-kali mah sia teh naek kulah hayang ditaekan wungkul. Sama RT. Oh, kuat. Kupurihan tuh aku si nitah RT, segala kudu ku RT atuh kali-kali mah.
kia anu naik ulah ditaikan wae. RT sia teh mikir atuh ieu teh ada jangkung sia teh. Lah jangkung kumaha sok gawat ku aing didorong. Ih, saling ulah deket-deket. Ih. Aing Gawat sok didorong ku aing. Ulah didorong ge. Sok gawat. Heeh, tinggal ih. Ih, Jempol kabeh. lengan anyang kitu. RT kehead sih teh. Lieur. Aduh. Aing ngagawekeun awewe. Iya RT mah kawasa. Di sini noong. Nya noong mah. Iya lamun aing dikiekeun sa kieu rok aing dikaluhurkeun bahaya. Nah, aing mana naon, aing genan boga perasaan atuh. Iya Gawat. lepis aing kadeuleu. Gawat. Iya, 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 Allah sakit sentilan, gawat. Gawat cangko. Siapa lieur RT kehead? Ih, siapa kelas sentilan. Beri jeung cubuk cabak sih. Astagfirullahaladzim, ya Allah Rabbi, dosa aing mah ih. Lieur sama. Pikiranna kotor, cing jangan maneh mah da. Kayak cubuk cabak ih. Aduh. Aing rasa terhina ieu teh. Kerjakeun teh ngareuna. Aku merasa kotor. Ijah, aduh. Beri jeung kebon saha. Alhamdulillah aing teu sia-sia anjing. Bejakeun siapa aing ka pamajikanna sia. Ngabobodo aing. Bejakeun tadi ku aing si ka mana Agus. sisi Pak ku aing mah. Delekeun we. Ngabobodo aing ka si Roman, aing nama bisa ngakalan sia. Halo, teuing. Neraka eta teh kitu teh Allah teh teu suka sia teh RT. Pikituan teh. Bener si Sarja. Tapi si Dajing si RT ai kopeana mah euy. Bah bener si Sirip. Bisaan ngomong nama ka aing si gede baba. Jung sia indit ka kebon. Aing teu hayang can teu hayang ka kebon malerang. Berarti si Sirip mah geus janjian jeung si Ijah meureun. Jeung ting barak katak deui ngajaradogna tadi dieu. Teu gablek di pikiranna teh geus karolot. Paingan ka aing si RT nyebutkeun kitu. Ku aing diajak tadi embung. Aing saya teh keur di dari ieu. Si RT geuraku ku aing kudu dibanting mah nya. Aing sampeurkeun hayang nyaho. Si gede Sirip. Halo. Sia Ijah Siap. ka aing. Lamun geus. dibejakeun ka salaki aing mah teh bakal dibeuleum. Direrat sia teh. Teuing aing geus aing ngapuas puas. Naranaon eta di dieu ku aing dibejakeun RT ka pamajikan sia. Pasar kieu kitu nama teh si RT. Tika sebeuleun aing ngerasa kotor yeuh. Keur kieu mah. Oh ka kokolotanana aja. Kan, Ulah salah sangka sia teh hargos. Aing mah tadi ka dieu teh tetangga Lah, laparan. gandeng aing dipegang-pegang ku sia digoromel di kieu. Waduh. Kayak kieu mah. Emang mesinna aing teh yeuh, mesinna tadi teh mun ngomong RT ieu goromel aing. Pan teu. Gian aing keur naik digoromel di kieu-kieu. Ih, Bohong Agus lah. Iya RT. Sengeunahna RT wae. nanya ka maneh. Tadi maneh ngomong seperti kumaha ka aing. Paling heeh. Berarti sia mah geus janjian jeung si Ijah. amit-amit aing dua janjian jeung karari ieu. Ih, Henteu aing mah Gus, aing teu aing ah. Tadi Geus ge janjian kayak kieu mah berarti. parab eueuh, pan tungtung nama aing ngan aya jadi korban. Tika sebeleun. Bener si RT. Banyak Kieu kayak lupa. Henteu naon teh, saya masa ulang-ulang ai di ieu teh. Jiran boga salah teh. Paingan ku aing diajak ke kebun embung. Jeung marerang loba reungit. Ih, teu aing mah Agus, teu aing Ku mah. aing dilaporkeun mana kieu carana mas ya. laporkeun ku aing mah da. Henteu aing mah Agus. Ku aing dilaporkeun si RT ku aing. Lah bari neangan kesempatan sia teh deui Agus lah. Tah kitu ngomong Ai, henteu aing Agus, mah. henteu Agus. Cik eta nanaonan ieu cari cing di dieu paduduaan aing Aing ngadanya teh terima pokona main bebeja ka salaki Ya, aing mah. RT. Ku si Agus dieueun. Ayeuna RT aing Ku si RT deui. Berarti maneh mah ka aing tadi ngabohongnya. Tah. Heuh aing mah teu bohong. Bener aing erek ka sawah. Paling bener nyebutkeun ka sawah. Lah, Ieu. ngabohong. Ijah si ka mana? Ijah, tuh. Teu sia mah Sargus. Ieu mah sarwa. Teu Lieur aing mah si ieu. Sargusna. Ka mana maneh? Ieu can pugu masalah sia naranaonan ngejerog di dieu. Tah, lumpuran Pak. Heh?
Neangan naon maneh? Duit aing tinggalan 1.000. Nah, duit naon deui sia mah. Tadi kulit malipah pir salaki aing. Waduh sia mah. Boga duit. Saya gue di siniran sia Sargus ngedorong. Lah, Iya, aing teu ngedorong. hayang teuing aing. Ngadodorong nu kitu patut. Ya, nu kitu mah aing teu hayang ngadodorong lagay mah. Lah. Balik aing ah. Sarua lah, balik bubar lah. Siap. Tanpa sialan. Jangan lagi penyakit kan. Coba kamu nyahon. Coba lama si Sarkil. Bapak ngomong ke warga. Sting ngagung. Supaya ya wahai. Aduh, siap sirja geuning geus di dieu sia. Aduh. Jangan sampai. Sia mah neangan. Neangan we peributkeun. Aduh. Aduh, isin-isin ya kumaha lamun kena jadi fitnah. Si Sarkil ngomong ke warga, si Sarkil ngomong ke salaki aing. Bisa kumaha nasib aing masa depan aing ka hareupna. Lain jadi fitnah, geus kapitnah aing mah. Aduh. Aing bari kumaha aing era euy. Pikir lamun ya lamun si Sarkil bebeja ka warga aing bebeja ka salaki aing piko sakumahaeun ci aing nasib keluarga aing teh. Sarua aing komo tambah mumet. Mikiran ieu jual deui ieu. Coba Jadi tuh. fitnah deui. Aduh. Itu teh dina. Bener man. Tuh. Aduh. Urusan kasoak. Wah. Bener. Tuh, Cek ijah aing. datang deui cek Cek aing. aing siap mah. Leureuh lah Sarkil leureuh. Capek aing Lu teh. sabar masih mah. Wah gitu tah. Teu aing mah. Ieu nanaonan ieu. Teu. Beri ngajadog dihana aing. Aduh, ieu RT ampun. Geus ieu. Wah, Aing bisa mah dibejakeun ka pamajikan sia. Sia dibejakeun ku aing ka salaki sia. Aing mah Sia salah sangka. Aing mah tuh henteu. bisa teu percaya mah tuh deuleun na kamera dah henteu kumaha hawing mah. Aing mah Yo cek foto na aing kamera deuleun lah Sarkil aing deuleun. mah Deuleun na Aing kamera. dibalikeun heula kamerana dipundurkeun. Tah deuleun na kamera. Aing mah. Aduh, aing mah kamera nu aing. Aing mah Sargus. Dina kamera mah itu cecek ka bujurna tuh. Ah, ieu mah cilaka geus kaya kieu mah. Eta mah ngeditna teu bener. Nu ngeditna teu bener Sarkil. Buktina dina kamera. Nu ngeditna. Aduh, ada nyelak wae. Kudu cek aing goge. Aing Ngelak sama aing Sargus. Nya da. Sia ya, sia kan. Sia ya. Teu ayeuna si Sarkil kos kitu. Aing adalah aing Aing pase. adalah aing Ditiu, RT ditiu. Ieu. Ah, ieu mah geus kacau. Bener-bener ieu RT mah. Tah, berarti ayeuna mah maneh mah geus keluar jadi RT mana kitu mah. Keluar. Wah, aing bejakeun sia ka pamajikan maneh teh. Kieu carana. Tuh, aya si Roman. Urus Roman. Itu naon? Ya. Pokona mah kieu. aing mah Urus adalah RT, cek aing tuh Urus aing RT ku sia. kana kamera nu itu ji Aing adalah aing nuturkeun si Ijah. mah Urus ku maneh. tuh nu kana itu ji aing mah adalah kamera aing mah adalah aing mah tempo aing mah. Ieu Pak RT kunaon ieu? Ya, tuh si Sargus nuduh ke aing lah. Nuduh aing ulin jeung si Ijah. Ah, aing teu ngeunah Tong RT ceurik atuh, dieu aduh, kieu. aing mah. Aduh, teuing aing mah. Si RT ieu Kumaha ieu? RT, Pada eut Pak De. ieu. Pada eut. Aduh, teuing eut Pada eut. atuh, eut. Eut mana eutna? Aduh, teuing ieu aing si Sargus.
Aduh, Iya, Pak aing RT, geus heula, Pak RT. Aduh, teh sia nanaonan deui, kelage mereka anu kieu patut atuh sia mah Ya, ka. ya, Iya. cantik ya. Aduh, ya deui kitu deui sia mah ka RT deui aduh. Teh keur mah aing nyeri hate tuh aing geus sargus dituduh anjir teh anu kieu patut anjing teu naon deui. Ya, tos, Pak RT, tos. Si sargus ka aing Yup, teh, yup, teh. yup, yup, yup. Ngogok pokokna nama si Agus. Nah, saya tenangkan pikiran Pak RT-nya. Ana bae kan boleh euy, boleh. Ya,